Urang kan teu bisa seputar urang bae kajadian naon bae teh aya sireum. Sireum ieu leumpang lain saleumpang-leumpang aya nu ngaleumpangkeun. Berarti ieu aya rohan, aya rohna dileumpangkeun ku nu bogana. Baca teh ku urang. Aya kupu-kupu bacaan da gua. Nu mantak kekebal-kebal mah kebal-kebal tak urang teh sapoe dua poe mun macaan hewan-hewan, macaan tatangkalan. Engke kebal-kebal mah urang bisa ngobrol teh jeung sireum ge. Jeung sireum bisa ngobrol. Mantak eta dukun bisa ngobrol jeung batu ge. Eta akibat batu da diome wae ku jana. Bisa ngobrol jadi jeung batu disembah ku jana batu. Jadi musik deui be tolol. Lain wali mah tadabbur. Wali mah tadabbur. Wa intabu muntarabat eta para kufar teh anu tadina iman ka makhluk wari ka Gusti Allah lain sakadar tobat wa qamus shalah ngalaksanakeun salat lain sekadar sholat tapi diikuti ku atuz zakat ngaluarkeun zakat tah lamun hayang nyaho dulur saagama jelema nu iman ka Allah ngalaksanakeun sholat ngaluarkeun zakat eta la fa ikhwanukum fiddin dulur saagama di mana bae ayana urang ka Turki kapanggih jeung dulur urang ka Mesir kapanggih jeung dulur urang ka Yordan kapanggih jeung urang ka Maroko kapanggih jeung dulur urang kapanggih asal ieu tadi iman ka Allah kalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat fa ikhwanukum di mana bae geus puguh di Mekah di Madinah dulur urang nah ieu dalam rangka berhadapan jeung kufar-kufar seperti eta di negara urang kufar ambalaya Kristen, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu dan lain sebagainya geus kieu kaayaanana nyarakeun sadaya-daya. Tetapi loba Kristen nu asup Islam, Katolik loba nu asup Islam. Buddha loba jasa nu asup Islam. Tabu ngaranna fa in tabu ajunyana wa aqamus shalah wa atuz zakat nu kamari nyana deungeun-deungeun jeung urang ketika nyana iman ka Allah asup Islam, ngalaksanakeun salat, ngaluarkeun zakat dulur urang ku ari mah fa ikhwan fiddin. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Cek Gusti Allah kaula ngajelaskeun kana ayat-ayat ieu teh jang kaum anu berpikir, jang kaum anu nyararah anu berpikir anu nadaburan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Urang kuari maca Quran dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum menang 10 wae qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri tamat di bulan puasa teh balikan deui bismillahirrahmanirrahim alif lam 10 wae qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alhamdulillah sadang kiai sabulan puasa kula 3 kali tamat bagus aya anu 2 poe sakali tamatna 2 poe sakali bebeja ka kula kieu cenah kula nikmat jasa 2 poe sakali tamat 2 poe sakali beuh hebat amat teh lah pagawean sakeun alhamdulillah mah parah jasa aya anu sabulan sakali tamat-tamatna tah sapoe saju hebat luar biasa maca Quran kos itu mah TK babari tah maca Quran kos itu bacaan Quran bayanya padahal mah duit boga tapi dina bulan puasa teu daek sedekah naon artina maca Quran hebatan mana jelema nu teu tamat maca Qur'anna tapi ketika aya paket misi tah aya nu menta tah aya nu menta deuh ujung nya maca Quran bae asal aya nu menta Assalamualaikum teu kaboro Assalamualaikum teu kaboro ya ini hebatan mana tah cak urang bae heula cak urang nu maca Quran tamat 3 kali sabulan jeung nu teu tamat-tamat tapi mere sedekah mendingan mana ayo saya tidak jawab lantaran saya teu sedekah tuh kan lain deh jauh ieu mah praktekkeun ayat ieu mah ngan maca doang
Atuh sapira maca. Sapira baca atuh tah kos kitu mah kos bacaan politik bae praktek henteu jadi RT ge henteu naon. Politik di bacaan mah internasional, nasional, internal, dan lain sebagainya. Tapi RT ge henteu ya. Naon artina teh? Tah, praktek biasa gitu kan. Tapi dibandingkan yang nu teu maca Quran mah tuh maning maca. Aduh, siapa maca Quran tuh cek ye henteu aing mah mending aing teu maca Quran. Leuwih tolol. Sedekah henteu maca Quran henteu. Ya Allah, ya Rabb. Nu paling hebat bawan nu fasilul ayatil qaumi ya'lamun. Nu mantak di dieuna ge ditafsiran ku Imam Jalal yatadabbarun. Cek Gusti Allah kaula nu agung ngajelaskeun kana ayat-ayat teh jangkau manu berpikir lain sakadar maca jeung lain sakadarnya tapi yatadabbarun hebat amat eta kafir nu tadina percaya ka patung ka batu ka kayu kuari jadi robah iman ka Gusti Allah yatadabbarun haju manehanana lain sakadar babalik tapi ngalaksanakeun salat masyaallah karim lain sakadar ngalaksanakeun salat tapi ketika nisab nyana ngaluarkeun zakat luar biasa tok tadaburan geura ku urang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maca Quran ku urang geus dibaca dipraktekeun henteu urang maca sejarah Kangjeng Nabi Bukhari Muslim praktek encan sakadar maca jang hazana ilmu sekedar ilmiah di otak urang teu praktek urang bacaan geura ku urang sejarah-sejarah Indonesia timimiti urang didatangan ku Belanda kemudian urang ngayakeun gerakan-gerakan pimpin ku Bung Karno jeung Bung Hatta terus perjuangan bangsa Indonesia jadilah kedaulatan Indonesia ayalah Pancasila tadaburan geura urang sok geura leluhur urang setelah merdeka Masya Allah Bung Karno jadi presiden terus kabelah dia tek urang geus nyaraho diganti ku Soeharto sabab penggantianana geus leuwih jaho nu maca sejarah mah terus kabelah dia ganti nu berjuang terus-terusan lantaran baheula na demokrasi Islam terus-terusan berjuang non muslim Kristen Buddha Konghucu terus terasa damai di urang lantaran negara urang kedaulatan anak istimewa aya NU hasil bahsul masail dijadikeunlah filter di negara naon bedana jeung di Iran naon bedana jeung di negara-negara batur ngan henteu berjulukan imam di urang teh lantaran fungsi NU na mantep rujukan NU na tufah raudhah jeung nihayah berarti ahli sunnah wal jamaah keputusan negara walaupun demokrasi berarti keputusan NU keputusan ulama sejuk di Indonesia sejuk da kumaha deui nikmat di urang tapi ketika ayeuna masuk rembes ke negara NU begitu ayana hasil-hasil sakieu ayana ulah-ulana naon jilbab bae geus make dipermasalahkeun aneh teu kudu dipermasalahkeun jadi masalah LGBT datangnya dan macam-macam baheula mah urusan-urusan tentang perekonomian dibahas ku NU sodorkeun ka negara sejuk dulu deuk aya keputusan-keputusan tentang pajak NU sempat membahas engke diangsongkeun ka negara walaupun aya tapi sejuk saiki mah ya ora ono ya wis mengkonon lah
berangkat nah, iya awal daripada acak-acakan negara urang kan memantau masing di imah bae ge kok jadi kos kieu NU kok ya jadi kos kieu negara kok ya jadi kos kieu ieu bangsa. Nah barteran baheula mah barteran teh ku mesin baheula barteran ku hasil bumi baheula teh barteran teh ayeuna mah kan ku manusia barteran ketika barter ku manusia dampak bakal kumaha wallahu a'lam tinggal dibaca. Nah iya ya tadabbarun keur caritakeun ya tadabbarun urang teh memikir kejadian. Nah bagi kalangan jelema nu resep maca sejarah sekedar baca buku bagi jelema anu resep maca Al-Qur'an dibacalah Al-Qur'anul Karim bagi jelema anu resep maca hadis Kanjeng Nabi dibacalah hadis jeung sejarah-sejarahna hebat tetapi nu paling hebat memikirkan macaan unggal poe kejadian sebab teu kaluar tina kejadian tersebut pagawean Allah Subhanahu wa taala. Baca kurang negara Suriah, baca kurang negara Yaman, baca kurang Baghdad, baca kurang Turki, baca kurang negara urang. Per hari Allah membuat naon sih di negara urang, apakah aya nu kaluar tina pagawean Allah? Moal aya. Iyalah ya tadabbarun. Cok kurang bacaan geura ge. Jang naon ieu? Jang nambahan keyakinan urang ka Gusti Allah. Wa nufassilul ayati liqaumi sok geura baca urang lah angel tama macaan anu batur mah macaan sorangan bae diuk bae urang dibaca aing kamari poe aing kamari si kitab aing ditulisna diangsungkeun ka Gusti Allah lobaan maca sholawat apa lobaan ngobrol sih baca tak kusia baca goblok bacaan buku sia engke bakal dibaca ke di akhirat. Ya tadabbarun wa nufassilul ayati liqaumi yatadabbarun ya'lamun. Baca pae kamari. Sepanjang lebaran aing kamari ke mananya? Oh, ka Karangbolong. Eta di Karangbolong aing marhaba apa naon sih? Dong baca. Aya catatan ala eta kara. Baca ta kitab dah. Meme engke kuari baca isuk pageta urang paeh diangsongkeun. Diangsongkeun ditarima ku leungeun katu, tarima ku leungeun kenca apakah ditarima ke tonggong? Baca ya tadabbarun sok kitab urang. Ayo minggu kamari, bulan kamari, tahun kamari. Ya Allah ya Rabb, anu geus ditutup diangsongkeun ka Gusti Allah engke bakal dibikeun ka urang. Ya tadabbarun. Bacaan kitab urang bae heulana. Bacaan kitab urang bae. Nah, wari di subuh tadi. Berangkat aing ngaji lah. Pokona mah geus cilongok dikeunang kasal jasa aing teu ngaji ya. Berangkat nyana. Cek pamajikan ka mana Kak? Bongan sia marah wae ka aing. Ngaji aing. Oh, ngahindar. Aya kitaban. Data gadi emang teu dicatet ku malaikat. Catet ku malaikat. Bong ada harudukna ge 2 piring. Aya di catatan. Eta kitab-kitab urang ya tadabbarun. Ya tufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ayat tadabbarun bacaan. Sok geura kitab-kitab urang. Rangkaian kitab urang nu kuari urang keur ngaji dicatat. Per detik balik ngaji bakal naon tas dohor tas asar tas dah ieu teh bakal aya ya tadabbarun wa nufassirul ayat tah nu mantak para aulia Allah emang kumaha gitu kieu beungeuna we teh keur macaan di maca ente ge beusi kos kitu engke berarti kudu kagrogol baca kejadian nu aya di sekitar hareupe urang mah pancen bisa ya maca luar negeri pancen bisa sebab pancen dibere ngemplong hatena pancen bisa ningali lain cara Sidina Umar mah pan Sidina Umar di Madinah bisa ningali Yaman, Sidina Umar di Madinah bisa ningali Suriah, Sidina Umar di Madinah bisa ningali Baghdad. Ya Allah ya Rabb, ih tasih pohara amat Sidina Umar.
urang kan teu bisa seputar urang bae kajadian naon bae teh aya sireum ieu lempang lain salempang-lempang aya nu ngalempangkeun berarti ieu aya rohan aya rohna dilempangkeun ku nu bogana baca teh ku urang aya kupu-kupu bacaan da kun nu mantak kebal-kebal mah kebal-kebal tak urang teh sapoe dua poe mun macaan hewan-hewan macaan tatangkalan engke kebal-kebal mah urang bisa ngobrol teh jeung sireum jeung sireum bisa ngobrol mantak eta dukun bisa ngobrol jeung batu ge eta akibat batu da diome wae ku jana bisa ngobrol jeung batu disembah ku jana batu jadi musik deui be tolol lain wali mah tadabur. Sirim, Masya Allah. Kayak kebal-kebal bisa paham karena bahasa sirim. Bisa paham ke bahasa kupu-kupu. Bisa paham ke bahasa-bahasa cak-cak. Bisa paham bahasa-bahasa hayam. Bahasa-bahasa hewan-hewan nulai. Akibat daun, ya tadabarun. Baca. Ya. Mantap. Mual kaburu orang maca anu kos kitu teh ya. Mual kaburu. Ngalalakon segala dagang segala jadi karyawan geus aya paranti-parantina nu digawe-gawe nu tani-tani anu tadabur tah sabaraha ribu jelema nu bersyariat 10.000 100.000 jeung jelema hiji nu tadabur tadi hebatan nu tadabur tadi jadi kekuatan dunia nu si itu mah ribuan manusia anggap sampah. Tapi ieu mah dihargai ku Gusti Allah sebab per detik per menitna nyana nadaburan terus makhluk-makhluk Allah anu dikembalikeun ka Gusti Allah. Neangan urang satangerang hiji bae jelema nu kos kitu. Bawa geura ka dieu. Mana jelema? Saserang. Coba ge. Ayo geura. Ya Allah. Hese. Lah, iyalah wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah. Istimewa. Tok lalaunan urang lalaunan sanajan teu cara para aulia Allah berangkat lalaunan ka Allah. Ih, geus di akhirat masing-masing hasil-hasil urang tadabbur bakal kapal.